saha jelema anu nganyerikeun ka wala aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun jakeun katua-kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahan eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakaret dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawan. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna du kuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan kalah karomahna nu geus pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya wewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul penasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jangan datang deui ke dokter, cek dokter diputus, tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut. Ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah teu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis Perancis ya Allah etalah mementingkan batu orang malai
atuh memang ka batur urang heula aja kira nya batur nyaprek urang henteu ye itu naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mah pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bukan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu kita doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti masanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nya ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat bisi teu kadeuleu ku maneh kalau Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira teu ngadoa masyaallah kagedep kali begitu kegenap kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu geus pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti jaga berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun Tuhan alhamdulillah segala teu diberenya sabaraha-sabarana mah anakna dan balik ke imah langsung balik ke imah jana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneu 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimku bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jalan terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki nya kasep luar biasa wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui
Terus beta mah datang ke 7. Bunga tetap jarak ke bunga. Alhamdulillah sakjana bu pahara jasa. Ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan saya loba kieu mah. Mun hiji mah berarti doa, ieu mah berarti cuman tertunda cek nyana. Lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda. Ieu mah ngan pas ka ditu, pas memang bener-bener aju naon gitu dibere. Geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nya ka juru imah. Lain doa Tuhan saya. Langsung harita keneleng nyana ieu pinsan. Begitu pisan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae. 7 maut. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat. Ambu jawa amat teh lalakon. Tas di akhirat sagala. Ges dibere nginum terus sadar. Begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentar langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cageung. Asana mun dibejaan pisan beneran modar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7. Cek salakina coba bae tingali tama mayit saha. Barang di deuleu sirah getihan kabeh beulah kuluna. Ja ieu mah anak cek kana. Kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus. Aju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawa liong ti neng. Ih jimat ti Tuhan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge, coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu, coba pake, dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bejadi. Bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babenya terus dibawa ka Tuhan Syekh. Bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 nu kadieu 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tah ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuhan Syekh pamenta ku pohara siapa Tuhan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun jakeun ketua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap
bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahan eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir al Jailani dipanpoal aja saya ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mangkos kitu bae teh kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si ieu karomana poharamat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kami nih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga aduh jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah buat eta mah pohara teh tetangga urang mah pan diparahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ka karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantap ulah cek dicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi sorga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya tarikh terus di dunia bagus kudu di Irak kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 dah pohara lain lalagan tanggal 9 mah
hara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki. Cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh. Didangkakeun. Wah, dukana gawewe dibekem. Langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng biasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuhan teh boga wali. Tuhan teh boga wali Gusti ngaran Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuhan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuhan Syekh teh keur ngalawudu. Artina ngadenge jeritan Tuhan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal ku jana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarana ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada ngagoleh. Teu caritakeun ku kumaha salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngan can pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas ke pengajian. Begitu ke pengajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadi eta cenah bakiak nu kula kadi. Waktu jamaah ribuan karita kaget KKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Nah etalah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah. Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir. Aman kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya.
aman tenang di jero mah eta bung wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus Islam-islamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah di negara mana aing anak kalau ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol teh budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol teh haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidua teh hese dakwah ilah Tuan Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majelis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititah ge asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabbi ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ka tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoon gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak dulu di neraka na ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan taruh nu panas abdi batuasa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji mudah gontak. Oh pernah liwat budak gonta langsung tua adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid kiranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudak kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka keur alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu
eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti klebeuh beak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut ceurik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi jatuh geus maot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos dituang teh sarua kos diurang nasib bae cenah teh bodoh ngaranna ge iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus paot menta bae mah coba ka Allah maksa pake tak aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di imah aya geura balik nya ka imah bang di deuleut jajan aya nya nungguan oh balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di imah can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu atuh ieu mah pan bo abdi lah itu bisa tuh bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus tuh bisa karana cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu ati lu ieu mah moal setelah saya geura-geura ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua lagi jadi hirup deui gua ieu masyaallah ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambak tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna ongkos lalagan ongkos pohara ngantak
jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mujizat. Mujizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tah mah. Deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Teu dibukakeun pintu mata hatena mah teu hese bae. Geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumut. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa jokin ya enti tak kuki uci cenah. Ai gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah. Percayakan ke Kangjeng Rasulullah, percayakan ke wali-wali Allah. Jangka salamatan orang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Abdul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ayo bejakeun. Turun malaikat. Tak. Naon malaikat di alam itu. Lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya, dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos kitu. Siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain. Ima di alam itu. Ya alam zahir, asup urang ke alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng. Kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib blon mah. Ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan taharin teh Gusti. Kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos kitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atau jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat sih kos kiamat sih salat. Sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana. Nah, eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeus teh diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mendakan Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duh ka ngoran, duh ka kolot ya, enggak cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb. Agihan ke malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan. Waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala nah. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna. Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuhan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan mah, nu kaberenehan keur meuje
beurna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah Abdullah bin Umar ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa mun sinden dijauh ge kadon oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum tah emang mata sinden mah kos gitu ari Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikum salam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ka Tuhan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaja doa kos kitu nya atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jaya jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal dak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya teu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan kitu fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah itu bisa ka Gusti Allah kok jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Tuhan Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngage hampura Gusti sogol tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala lain lalaga